Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satacana hayu urang panjat puji syukur ka Gusti Allah Ta'ala anu parantos maparinkeun rahmatna ka urang sadaya. Dugi ka urang tiasa kumpul di ieu tempat henteu hilap shalawat sarta salam hayu urang curahkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kulawarga sahabatna sareng umatna nepi ka akhir zaman. Hadirin anu kusimkuring dipika hormat dina ieu dayet ieu simkuring bade ngabahas ngeunaan pentingna urang sadaya ngalestarikeun seni tradisional utamina kesenian tarianana. Kesenian nyaeta salah sahiji kebudayaan urang ngarupakeun hiji bentuk anu tiasa berkembang. Kesenian daerah masih gampang dikasaingan sareng kesenian modern. Diperlukeun pembelaan anu tiasa ngalindungi eksistensi di tengah arus globalisasi anu makin maju sapertosna ayeuna. Atos wapasna bangsa Indonesia teh tiasa leuwih dikenal ku dunia luar kusabab budaya anu beunghar sareng unik salah sahiji budaya anu kudu dilestarikeun nyaeta tarian khas daerah Sunda di Jawa Barat. Urang salaku generasi penerus khususna urang Sunda kudu tiasa ngalestarikeun budaya ti nenek moyang urang. Urang teu kenging niru budaya-budaya anu aya di luar negeri hungkul, tapi urang kedah oge bangga sareng budaya asli negeri urang sorangan. Urang salaku warga asli di Indonesia ulah izin pikeun diajar kesenian budaya masing-masing. Ulah ngan saukur kabawa-bawa arus globalisasi hungkul bisana kusabab lamun lain ku urang deui kusaha deui atuh anu peduli ka nasib budaya bangsa Indonesia. Kukituna hayu urang mulai ti ayeuna ngalestarikeun kesenian tradisional ieu. Sakitu biantara anu tiasa kusimkuring dipadetkeun dina kesempatan ieu. Mohon maaf bila ada salah-salah kecap anapi ucapan kakiranganna. Hapunten anu kasahuna. Wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.